Kasudi para wargi, sumangga kiwari mangde di baris, nyungsi bagian anu ka-50 hiji, dina jujutan carita hayang beunghar karangan Kileksa. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina hanca poe kamari anu bagian ka-50na, pedaran mangde di Kabagatuan dina mangsa alam Tibeurang di lembur Cikarang, khususna Mang Kamin harita kasemahan ku si Bahil, anu deuk nyatorkeun ceulik tea cenah pikeun nyokot duit sesana ti Mang Kamin teh. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nyalangkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh kurang leuwih jam 12 leuwih saeutik atawa badak lohor. Di lembur Cikarang kacida pisan ti isinana. Ari sabab jalma-jalma urang dinya loba anu ka kebon di huma jeung sajabana. Breh katingali aya wangunan anu rada beda tinulian. Hade bangunanana teh yalian eta teh imahna Mang Kamin teh. Nu harita atuh Mang Kamin narima semah dayalian ti si Bahil. Cakakak cikakak harita teh si Bahil seserian. Malahan mah dihuit ku Mang Kamin eta seri ulah tarik teuing cenah. Lantaran di tokona loba nu keur balanja. Ulah tarik teuing atuh. Alah. Mang, ulah hariwang Mang. Moal aya nu bisa manggihan Mang. Naha? Teu naha sabab pagawean kuring mah rikip. Mun arek kabangge oge ti heula, sabab kuring geus minang maehan jelema. Sabab cernak ieu Mang, kuring ngolo-ngolo tah ke si Syalia teh bari ngaku-ngaku rek ngajua anak lauk. Nyaho ti saha ujang make nyaho kana anak lauk sagarupa? Aban sabamena kuring teh geus tatanya heula ka batur. Kana naon usahana si Syalia gitu? Perhati ke mah terus. Tah, dina hiji mangsa Mang, manehna katipu ku kuring. Manehna daek diajak ka murwaru anu jalanna teh ngaliwatan kebon karet. Nya terus? Tah, didinya dihantam huluna, terus dicaklek buhuna, tepikeun ka paragat nyawana. Si Syalia modar bari jeung teu ngabijekeun getih. Naha teu ngabijekeun getih? Sabab maehanana teu make pakarang seukeut atuh. Geus kitu? Tah, geus kitu si Syalia teh geus jadi bangke dibalangkeun ka kebon karet anu teu dipiara. Barala jeung loba oray. Kitu. Nya tangke, lamun aya teh mah nu manggihan, moal nyangka dipaehan ku kuring. Paling oge disangka paehna teh dipacok oray. Tah kitu sarana teh Mang. Kitu nya. Si Bahil harita bisa pisan ngabohongna. Manehna ngarasa yakin yen Mang Kamin bakal menang di bobodo. Tapi Mang Kamin kalah ngahulang jika aya anu dipikiran. Kalau ngahulang Mang, teu percaya ka kuring atawa lain teu percaya yang ngan Mang teh keur nginget-nginget kebon karet anu deukeut lembur waru. Sabab Mang ge memang nyaho kadinya teh. Ngan baheula waktu keur ngora, ayeuna macan kungsinya badi kadinya. Oh gitu. Tapi kumaha perkara ieu percaya atau henteu? Percaya. Ngan Mang perlu bukti saluyu jeung janji ujang teh heula. Yen rek moba buktina mun si Syalia geus paeh. Manya ayeuna? Bek hate si Bahil rada ruas. Manehna sadar kana kasalahanana. Tapi bisa pisan nyebutkeun semuna teh pok harita. Aya bukti mah da ieu Mang yo. Cek si Bahil bari buka hiji bungkusan leutik nu ngadadak ngodok tina saku kampretna. Saur dibikeun ka Mang Kamin. Atuh ku Mang Kamin buru-buru dibuka. Ana breh teh tetela celi jelema, getihna geus tuus semu hideung.
Nempok itu mah atuh harita hate Mang Kamin ngageter. Bungkusan ditelepkeun deui, terus ditunda dinubuni bisi aya pamajikanana. Kumaha Bang, percaya tonte, ngan sakitu anu bisa dibawa ka Mamang teh. Sabab lamun dibawa gede-gede mah bisi matak dicuriga Mang. Cek si Bahil, hayang yakin. Sedangkeun hatena jadi deg-degan, jajantungna jadi ratug. Mang percaya yang, tapi Mang rek nanya. Tadi teh Ujang geus nyebutkeun yen maehan si Salia teh teu make pakarang. Adu dimaksud teh sangka teu ngabijeukeun getih. Tah, ku kejadian kitu Ujang bakal bebas tina tuduhan. Sabab si Salia bakal disangka paeh ku orai mati. Ya, Atuh saja batik kitu tadi Ujang nyebutkeun yen mani si Salia teh teu aya getih anu bijil. Tapi nahaina bet dibawa celina. Apan meureun kudu dikereut. Tangtu meureun bijil getih eta. Tina celina anu dikereut. Cik, kumaha omongan Ujang teh sanyana nyaha bisa dipercaya atawa henteu? Leng atuh si Bahil teh ngahulang. Manehna beuki yakin kana kasalahanana. Tadi teh ucapan anu mimiti aya kasalahan dina urusan getih. Kari-kari ayeuna mawa celina atuh puguh we Mang Kamin ge teu percayaeun. Ngan henteu langsung ngomong kitu. Teu kitu Mang henteu. Henteu kumaha eta hor? Kudu kaharti kupikir kahon dakwaka atuh teu kudu rusuh. Jamang mah moanana asa omongan Ujang kaharti we kumang tah kitu. Mang Kamin tetap leuleuy. Ngan dina jero hate Mang geus boga hitungan yen si Bahil ngabohong. Ieu maksud emangnya. Sanggeus si Salia paeh kakaraku kuring teh dikereut celina sarta dibungkus ku daun cau. Asa ku daun tales pohon deui tah. Pan aing ngeureutna mah geus paeh. Geus paeh mah teu aya getihan, kitu maksudna Mang. Jep Mang Kamin teu nemba deui. Tapi buru-buru nyokot bungkusan celik berai dibuka tetela pisan. Celik sahuri teh aya keneh getihan. Ngan geus tuus semu hiding. Kacipta keur baseuhna tangtu burahay beureum mata ketir. Nyamut-nyamut teh getihan nyaha naon ari ieu? Mang Kamin nembongkeun celik ka si Bahil. Panon melong kana beungeutna nu meti nyeak semu beureum. Terus robah deui jadi pias bakat kurewas. Sabab omonganana teu katarima bae ku Mang Kamin jeung tuluyu jeung buktina. Da tarina mah teu aya getihan Mang. Jigana mah sanggeusna dibungkus getihna bijil. Si Bahil tetep ngabela diri. Cekikik Mang Kamin seuri. Sok bungkusan teh dituna deui. Ai Ujang tadi nyebutkeun yen jelema paeh mah lamun dikereut moal aya getihan. Tapi nahaina nyarita kitu, rek aya getih di mana atuh ari celina geus paeh. Teu kaharti ah. Kebog si Bahil teh ngarinjag lantaran asa kapeupeuh mamaras. Omonganana salah jeung salah we da puguh ngabohong teh. Si Bahil teu nemba deui dikitukeun mah. Gawena ngahulang bari panon melong ka Mang Kamin anu sura seuri semu anu ngahina. Kumaha Jang, nya-nyaan si Salia teh geus paeh. Manya buktina sabab lamun seug milik kana katerangan jeung bukti nu dibawa ku Ujang mah tetela teu mata kaharti ku Mang. Nu hartina ucapan-ucapan Ujang teh teu bener. Jadi Mamang teu percaya. Terus terang teu percaya Mang mah. Long si Bahil ngahulang di bae bakat ku bingung. Lamunan yen bakal menang duit loba buyar deui. Rek terus-terusan ngabohong eueuh daya. Lantaran mun geus kitu mah tangtu moal dipercaya ku Mang Kamin ge. Akhirna tina keheul jadi pindah kana jengkel. Tina wirang kana gemes hayang nyiksa ka Mang Kamin. Sabab dirina asa dijejeleh ku Mang Kamin. Nampik jeung nolak kana kapercayaan ku jalan lemes. Tapi kena kana mamaras. Mang Kamin, rek dibayar atau moal kuring teh. Lamun arek geus sok atuh kadieun. Lamun moal rasakeun walasna. Cek si Bahil tungtuna mah ngancam. Atuh pungguh Mang Kamin mending ngarenjag panon muralang ka si Bahil. Naon Jang hor? Nyaha make menta dibayar ai teu ngajalankeun kewajiban mah. Teu kudu heuras ngomong jeung Amang mah. Asa puguh we jujutanana. Lamun kitu carana mah atuh maneh carek nipu ka kuring teh. Sabab yakin ngabohong. Cek Mang Kamin jadi kabawa amok. Panon molotot ka si Bahil. Beungeutna geuneup teu sieun najan diancam ku si Bahil ge. Lantaran boga angkeuhan yen bakal bisa disebakeun ka siluman. Sedangkeun si Bahil leuwih amok
Banget na nyiak bagi kenek lebih atah belum. Kamin, aing bola ba omong jeung sia. Rek dibayar atau bawa sia. Yo, gana bijilkeun duit teh. Sabab si salia geus modal ku aing. Cek si Bahil tarik ngomongna. Malah kadengeun ku Biiting anu keur di toko. Puguh Biiting teh meunang ngajenghok, tapi teu wani nyampeurkeun da sieun. Sadengkeun Mang Kamin mikir 2 kali. Mun manehna sarua heuras ti koro, tangtu rusiahna bakal kaguar. Akhirna milih jalan sejen. Mang Kamin rek mayar we ka si Bahil, tapi rek disebakeun ka siluman. Pok harita Mang Kamin ngomong kelawan leuleuy. Geus yang tenang atuh teu make melotot kitu ah. Kaharti kumaha we tanya naon, sok dengekeun heula we. Kumaha deh Min, rek bayar aja wa. Arek tenang atuh, arek dibayar arek. Sabab memang kewajiban Mang pikeun mayar. Tapi duitna can aya di dieu, da ditunda dilanceuk Mang di ditu. Lamun ditunda di dieu mah bisi kapanggih ku pamajikan, pek daguan heula sakedeungnya. Mang rek ngokot heula duit, omat ulah geduh ka batur. Teu tadi kitu atuh. Sugan teh moal mayar, ari kitu mah. Cek si Bahil ketus. Cemotrot bakatku amek meureun. Menes kitu mah. Rek atuh tungguan heula sakedeungnya da moal lila. Malahan mah bisi can seueuh ngopi mepet tuh beakeun tah da lobakeun hiji toko ge. Ieu mah madak disuguhkeun oge memang keur ujang pek sing jongjon nya. Leos Mang Kamin harita indit meruka dapur. Ninggalkeun si Bahil anu melong weh ka Mang Kamin. Lahirna mah jiga nu sumuhun teu heul, tapi hatena mah surak. Sabab niatna bakal laksana. Sok sanajan nabohongna ampir-ampiran kapanggih ku Mang Kamin. Si Bahil mah nyelebak we barang dahar. Bari jeung ngadaguan Mang Kamin anu keur nyokot duit. Manehna teh nyahoeun yen Mang Kamin oge keur ngatur-ngatur siasat. Cai urang tunda heula atuh kayaan si Bahil anu keur ngopi jeung nyaneut bangun anu imbat pisan. Jero hatena bungah yen duit ti Mang Kamin pasti bakal katarima. Tunda atuh si Bahil, ayeuna urang kocapkeun Mang Kamin. Harita teh Mang Kamin buru-buru geblus asup ka goah bari jeung mawa bungkusan diisi ku duit. Di goah geus nyampak barupuyan anu tara alat sabab ampir unggal sore nyuguh. Geus puguheun ari malam Salasa jeung Jumaah mah. Mang Kamin teu loba pikiran ieu geuk diuk bari ngajemprak si Laipis. Geus kitu kop kana menyan paladug atuh ngukus hasip menyan menikeun ka mulak minuhan rohangan kamar. Mun anu tetuman mah jigana mata kebesekan. Mang Kamin harta kene atuh acung-acungan leungeunna bari jeung neuteup kana langit kamar. Sampurasun. Ieu kula Kamin nyangakeun sangu putih sapulukan. Ena sumping kaharompok jalanan ayak bakti keunon. Ceuk Mang Kamin ngagereneng ngalaunan teu bisa dihalangkeun jiga aki pancuh. Tapi moal aya nu ngadengieun deui sabab jauh di tempat jelema. Puruluk atuh Mang Kamin harita meuleum di menyan menikeun ka merepet sarta hasipna beuki mulak bae. Dadak sakala imah teh asa ngari di goah aya anu gagagliging tapi jering nahan tenengongan. Ari Mang Kamin mah geus apal
eta teh hiji tanda yen siluman ti Gunung Kanhung geus datang ka dinya. Pok deui atuh Mang Kamin ngomong bari jeung menekok sila Ipis. Nujang rawuh Kanjeng Raja. Sumangalini dia abdi pun Kamin teh saja babakti kasalira nyangakeun manusia sajiwa anu bakal dipaparin artos satumpukan. Sing saha-saha jalma anu ngagunakeun jeung nyeke eta artos mangga cana kanggo babakti ti jisim abdi Gusti. Itu cek Mang Kamin. Terus eta duit anu sabungkus teh dipupusan. Sina kakebulan ku hasib eta menyan. Bangga cepengai Kamin. Syukur kakarimaku kaula. Kakarima pisan pikeun pangabakti sampean. Jeung nakade poho. Kakarimana eta jalma pikeun ngagantian si salia anu teu beunang. Baga temenan, syukur Kamin. Kadenge Mang Kamin aya sora Raja Siluman. Meni asa ditompokeun kana ceulikna Mang Kamin. Anu ngadenge kana eta sora ngan Mang Kamin we sorangan. Anu sejen mah buru-buru ning jauh. Najan deukeut moal aya nu ngadengeun. Nuhun Gusti, sumangat nyangakeun manusiana ayeuna aya ditepas keur ngadagoan. Tantunya nya aku gamparan. Syukur Kamin. Jep keayaan alam jempe-simpe teu kadenge deui nanaon. Mang Kamin lugina pisan hatena. Sabab tujuanana laksana. Yakin bakal hasil nyebakeun si Bahil ka siluman. Nya sanggis kitu bah Mang Kamin teh keuat bijil deui ti goah bari jem bawa duit sabungkus. Gebrug. Pantok kamar ditutupkeun. Jeprot dikunci deui pageuh pisan. Ka goah eta mah tara aya nu wani asup. Kajaba di manehna we sorangan, dabi iting oge sok dicarek. Rasakeun Samahil, aing moal eleh ku sia. Ieu duit ku aing tantu dibikeun, tapi nyawa sia bakal ngalayang. Moal eleh aing oge sabab aing boga hitungan sorangan goblok. Jeung gerenteus hatena Mang Kamin, bari jeung terus muruk katepas rek nepungan deui si Bahil cenah. Tegung sililah atuh Mang Kamin jeung si Bahil pahareup-hareup deui. Si Bahil katara marahmai bunga lantaran panon geus hejo we nempok ka Mang Kamin nu mawa duit. Nu yakin bakal dibikeun ka manehna. Punten ejang Mang Radalila ini teh duh. Lantaran duitna dituna di nu jauh maksudnya bisi kapangih kuyung budak. Bisi ngahiji jeung modal dagang. Mangkani ieu mah modal emang pan. Jeung Mang Kamin bari jeung melong. Jika nu sumuhun we ngerasa bunga. Ari hatena mah ngancam-ngancam ka si Bahil. Loh, sagieu tuh bangnya. Datu lami sagieu mah sagedap. Cek si Bahil sopan deui ngomongna teh. Henteu prangas teuing jiga tadi.
Kaayaan kitu teh kanyahoan ku biiting di jero toko. Sabab ti tadi oge teu waleh diperhatikeun rengkak paripolah nu jali salaki jeung semahna. Ngan biiting teu wani nyamperkeun bisi salakina keur aya urusan penting jeung semah. Parandene kitu, hati leutikna mah biiting teh kacida kumajotna keukeuh hayang nyaho. Ya ayeuna kieu we jangnya. Duit kumang rek dipasrahkeun ka Ujang sabab jika mari ge memang da geus diancokeun atau disadiakeun disayagikeun ke Ujang. Nya. Tapi Ujang kudu ngayakinkeun sakali deui nyaha si salaya teh geus modar atawa acan. Syukur-syukur lamun nya geus paeh alias modar, lamun acan ku Ujang kudu diusahakeun. Sangkan buru-buru paeh sabab mang moal ngarasa tentram hate teh. Lamun si eteh ku melanang kene di alam dunia alias hirup kene. Nah sakitu paminati emangnya kumaha kaharti. Kaharti henteu. Kahartos bisa mang. Mangga bade diperhatukeun. Pokona mah mamang mah sing tenang we, sing tentrem. Sabab si salia mah memang geus modar mang. Kuring wani tanggung jawab. Lamun si eta hirup kene kuring nu bakal modaranana. Tapi da yakin mang, geus dicekek mah moal hirup deui. Komo da cerina geus diskeureut ku kuring, tangtu bakal leuwih modar. Cek si Bahil ngomongna daria pisan. Manehna teu sadar yen omongan anak matak pikasirieun pikeun Mang Kamin. Sabab aya kecap leuwih paeh. Padahal urusan paeh mah teu aya panta-pantana. Ukur sakali atawa hiji nyatana eueuh nyawaan. Banyak masuk ngabodo na. Ngomong teh. Mun kitu mah sarua we jeung kecap paeh pisan. Atawa leuwih parna paehnya. Padahal mah sarua paeh mah jang. Geus kahati ku sakitu oge ayeuna mah kope bera tarimanya duitnya ngan kaje jang sing bisa neundeun. Bisi kanyahoan geunung budak. Mangga bang, atuh nuhun dah. Si Bahil oge rada era. Da dilenyepan kumaneh ge memang heueuh da paeh mah eueuh nu paeh pisan. Ngan panon kabeng batku duit menikeun kadolog. Dak memang eta pisan nu jadi tujuanana. Gap duit ti Mang Kamin ditampanan, sup pada saku meni merkis. Sanggeus bunyi, paroman marah mai bunga. Nah, bener kitu kudu bunyi jeung tarapnyi. Ayeuna urang ngobrol kanu teu puguh we lah, urang ngomongkeun urusan nu lain-lain. Mang teh penasaran jang yeuh, hayang nanya ka Ujang kumaha daek ngajawabna. Daek atuh. Nah, makitu daek segala sok we rek tanya mamang. Bila kadar ngajawab moal aya rugina. Nah naon anu matak penasaran ka mamang teh. Kieu Jang. No sababna nya pangna Ujang migawe kalakuan anu sarupa kitu. Nya geus teu aya jalan sejen pikeun usaha nyangan kipayah. Da ieu nu rek ditanyakeun ka Ujang teh sabab urang teh pan sanasib jeung sapagawean padah-padah tukang kitu ngan emang mah hayang nyaho tujuan Ujang. Cek Mang Kamin tetep manehna teh ngaku garong ka si Bahil. Maksudna ngarah si Bahil lineuk jeung moal ngahina ka manehna. Da boga rasa saihwan area sailon. Hohoho, urusan eta. Gampang tuh Mang Kamin, gerayu. Bangna kuring migawe kalakuan nu sarupa kitu teh, migawe usaha gampang anu teu make modal. Sabab lantaran kuring geus bosen digawe anu sejen. Kula kuli teu kahartinak tak mundak teu kuat jeung teu bisa we. Nyawah atawa tani teu gableg tanah namang. Usaha kana dagang gomo. Jiga mang medak kuring mah teu boga modal. Digawe di kota ka kantoran teu boga pangartina. Estuni segala susah, berit segala teguna mang. Dah kulantaran kitu. Kuring teh geus beak pangharapan mang. Sabab di lembur oge geus teu aya pibaturin. Nganjuk ngahutang geus teu aya nu mercaya. Punta penta geus teu aya anu mere. Malahan mah kalakah maroyok jeung ngamusuhan. Tah kulantaran kitu. Kuring teh kapaksa migawe usaha anu gampang, anu teu make modal, tapi hasilna badang jeung punggil. Nya eta ngabegal. oh bener Jang. Ya mun dipikir-pikir maka hati kumang oge nya, tapi Ujang mah salah keneh. Sabab yang sadar diri usaha kitu mah moal karasa hasilna. Kudu juga emang atuh pagawean ngagarong tapi hirup di lembur aman. Jaba dihargaan ku batur salemur, rumah tangga tentrem anak reuy. Ari Ujang cik. Kumaha ayeuna?
Nya ujang geus boga pamajikan atau acan. Jeung na deui di mana ari pamatuhan? Mang Kamin penasaran. Nanya leuwih jero ka si Bahil. Kuring mama tuh di leugong emang lah. Cicing di guha. Ngan lebah-lebah nama wayah nawe moal dibejakeun nya mah. Sabab eta mah rusyah. Tah, ngan kuring sorangan anu nyaho. Cenah eta nanyakeun pamajikan, perkara pamajikan. Wah, boro-boro boga pamajikan, Mang. Kabogoh oge boga-boga nama. Tapi jika nama boga lamun teu dipauk mah da awe ge sarieun. Ulah sori. Pancet oge jeung ujang. Sabab beungeut ujang mah bosongot teu kasieun ih. Ngahina, Bang. Ngahina da nya. Da sok ngeunteung. Teu beda we jeung bang barongan paling untung jika barongsai. Boro-boro ning awewe yang najan lalaki oge ngawaeun rujit nempo ujang teh. Barang ngadengga kekacapan Mang Kamin kitu rakatak atuh beungeut na si Bahil ngaraketak budig nafsu. Asa dihina meureun ku Mang Kamin. Komo disebut barongsai mah muni asa nyentung kana jantung. Nyereret kana hate panas lain ikeuna. Panon puncelik harita burahay beureum ngandung amarah. Naon si Kamin? Gagabah sia ngabong di sia. Ngarekan barongsai ka aing. Montong ngahina sia bisa dihakan atah ku aing. Tenang deh ngahina yang tapi mama ngelingan ka ujang teh. Yen batur teh nyangkanya kitu ka ujang. Ari mang mah henteu. Sabab ngaranna ge kasomat moal nyarek ngahina jiga kitu. Ulah salah tarima yang angguran mah lenyepan. Mun ujang hayang bisa rumah tangga serta hayang senang jiga mang kudu ngarobah beungeut. Sinapi karesebut batur. Ulah barala teuing jiga leuweung kaduruk atuh turutan mang yo. Ceuk Mang Kamin berjengusap kana beungeut. Jika nu sumuhun ngelingan. Padahal mah yakin ngahina. Ari si Bahil eleh set. Amarahna ngarentet deui pok ngomong kelawan deuleuy. Oi nya Bang nya, tapi kumaha ari ngarobah beungeut Mang. Nah hasah nu bisa ngomean beungeut sangkan jadi kasep. Mun nya mah aya najan kudu mayar 1000 oge daek lah. Asa beungeut kuring jadi kasep. Dari kudu dirautan ku kampak mah asa pigih heseun meureunnan. Keheulaanan deui, bisa teu bener deui. Lamun salah mapas matak cilaka meureunnan. Nya modalna bisa ngarobah keuritan beungeut jang. Sabab ayeuna mah geus kagok berod, kapalang caramang, geus we kitu lah. Ai keuritanna mah ngan buluna anu barala babad sing bersih. Ngadah teu dipake nyarumput oleh kadut. Teu dipake cicing ku jurig cai. Cukuran kumis jeung jangot katut godegnya bersihan, sin lenang, lening bersih. Ngadah caang teu matak rusep ka cepona. Tantu awe oge tu moal sieun. Malah halaki oge resepun. Jeung na deui jang eta panon ulah sina bolotot teuing atuh bari jeung beureum semu cayan. Sin herang, sin cahayaan, ngadah anu ngobrol anu hareupan jeung ujang teu sieun. Ngadah loba rejeki. Nah, kitu cara ngarobah beungeut mah lain kudu dipapas ku kampak, disempog ku bedog. Da lain beungeut batarakana atuh. Ceuk Mang Kamin ngomong teu euleum-euleum ngarah karasaeun ku si Bahil. Jeung ngarah puas moyokan. Tapi aneh, ayeuna mah si Bahil teh teu ambek. Jigana bae geus boga anggapan yen Mang Kamin lain ngomong nusanyana, lain ngewa ka manehna tapi banyol. Malahan mah si Bahil telah nyerenge pok deui harita. Kadinya Mang nya. Jigana bener eta pepeling teh Mang. Banyak atuh. Lain jigana deui tapi yakin kudu kitu nyampe jalankeun ku ujang. Lamun teu karasa hasilna datang di ka Mamang. Ente diberi asihan si pelet ngangket anu maratih keur narik pada mojang kampung. Najan hayang sabidak. Mau burung laksana tak kitu jang. Lu bener teh. Nya. Ya, lamun kitu mah kakara kaharti ayeuna ku kuring teh yo. Ari sabab kuring mah geus taun-taun terang ngeuntung. Salilana teh hirup di leuweung. Nya tak salah eta teh jang. Sabab manusia alias jelema mah kudu boga tujuan jeung kudu bisa ngamangpaatkeun hasil usaha. Cik ayeuna emang rek nanya, naon tujuan ujang nu saanyana? Hayang naon atuh bukbak usaha teh? Hayang beunghar Mang. Hayang beunghar. Tapi geus taun-taun usaha can hasil wae. Nah, sarua jeung Mang oge kitu. Da mangke sarua hayang beunghar. Lamun kitu nu jadi tujuan kudu ngatur hasil ti ayeuna.
ulah dipake tepuguh teuing, kudu bisa ngeureut nyun ulah ngeureut micon. Kumpulkeun hasil gawe ngabegal teh, heug beurikeun kana tanuh atawa kana sawah, kana imah atawa none. Kaperluan hirup di dunya tah mun geus bisa kitu tangtu hasil usaha teh aya gunukna. Sarta yakin hayang beunghar teh bakal laksana, Jang. Cek Mang Kamin teu asa-asa ngomongna. Mamatahan ka si Bahil kalayan Daria. Atuh katarimaeun ku si Bahil teh asalnya we. Asa nyerep kana hate da memang heueuh kitu. Duh nuhun Mang Kamin. Katampi pisan ku kuringgekeun rek dijalankeun pabatah mamang teh sugan we aya hasilna. Kitu cek si Bahil. Beuki kapangaruhan we ku Mang Kamin. Padahal Mang Kamin mah ngan ukur tambak bau sungut ngomong kitu teh. Mepene kanu keur tunduh, mun geus tunduh rek diteke. Kasih Bahil ge kitu, mepene kanu butuh ku duit, mun duit geus katarima rek disebakeun ka siluman. Saterusna, Mang Kamin jeung si Bahil uplek ngobrol. Teu karasaeun nyerekna mangsa, jeung teu kanyahoan majuna mata poe. Harita teh geus beurang pisan, mata poe geus lingsir ngulon. Malah lila-kulila mah ampir sumurup ka tukangan gunung. Tonggeret hawar-hawar geus kadenge di sisi lemburan. Parandene kitu si Bahil mah betah we ngobrol dirinya. Sabab ku pribumi terus diladenan. Bari jeung disuguhan. Puguh we beuki betah. Sababnya kitu pisan kahayangna si Bahil teh. Mangsa alam harita samemeh surupna mata poe. Belah di kulon aya nu kelempang tiluan. Masing-masing ngerasa capek jeung lungse lantaran tas lumampah anu kacida pisan jauhna. Saha maranehna? Horeng si mana horeng Abah Jari Mang Inta katut jang salia. Nu ngahaja gagancangan lempang. Hayang buru-buru tepi jeung tepung ka Mang Kamin. Hayang nyaho kana urusan si Bahil. Anu tiluan meulikeun kang ngoprot juuh ku kesang. Napasna ngaharegak sukuna karasa lungse. Malah salia mah meuli calangap bakat kuripuh jiga nu beakeun napas. Atuh samemeh asup ka lembur teh, pok harita ngomong heula ka Abah Jari. Duh Abah, abdi mah capek yeuh ti koro meuni asa garingeun. Kumaha lamun deureut heula di dieu? Sina tuus heula kesang jeung ngumpulkeun tanaga. Age kitu ge. Ya pugu Abah ge capek jang. Geun bae ari geus tepi ka dieu mah yeuh sing kenyang we. Sababna jan si Bahil kaburu balik oge moal burung kapegat di jalan. Sok atuh. Eureun heula. Reg tiluanana eureun terus ting koloyong ka sisi jalan. Gek dariuk dina batu. Bari napas ngahegak ngusap beungeut miceun kesang. Hiliwir aya angin leutik ngahiliwir nambahan seger jeung nambahan tanaga. Tonggeret reang di sarada mapaesan alam. Ai Abah Jari jeung baladna pating harulang sakedeung. Mikiran pilampaheun jeung ngarasakeun kacape anu pohara.
dapuguk di perjalanan teu aya reureuhna teu aya eurina sabab bisi teu kaburu nepungan Mang Kamin sieun kapegat manten ku alam peuting utamana pisan mah bisi si Bahil balik manten sabab hayang buru-buru kacer. Bah, kumaha kinten-kintenana teu elat teuing datang ka dieu teh. Sabab mata poe geus seru sumurup aya urang kakarajo ka dieu. Mang Inta mimitian ngomong. Manehna ngerasa hariwang, bisi si Bahil teu kasusul. Cek hitungan abah ge, henteu elat Inta meujeuh sakieu mah. Sabab ke kebon karet ka dieu teh jauh. Si Bahil moal langsung ka dieu tang tuda ge balik heula ka tempatnya. Sabab sukuna pan tatu doang nurutkeun taksiran abah. Manehna teh kakara nempungan ka si Kamin poe ieu. Jadi lamun urang datang teh mah ka dieu ayeuna teu kasebut elat. Komo da ayeuna mah geus aya di sisi lembur Cikarang, najan teu katewak di imah oge tangtu kapegat di jalan. Ya muga-muga we sing kitu tu nya Bah. Heeh. Tapi bade kumaha karep urang ayeuna Bah? Naon anu kudu dipilampah lamun si Bahil kapanggih? Ceuk Mang Inta nanya deui hayang teteg hate meureunnan. Pok atuh harita Mang Dedi ngajawab. Waktu cukup Mang sanyakapan cang para pemirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna? Naon nu bakal kajadian insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-52na. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosan awujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.